Zaman baheula aya hiji karajaan. Dina karajaan eta teh hirup hiji kulawarga. Induna anu kacida geulisna ngaranna Dayang Sumbi, anu panggagahna ngaranna Sangkuriang. Aya oge si Tumang, anjing anu mangrupana saenyana bapana. Dina hiji poe Dayang Sumbi nitah ka Sangkuriang. Sangkuriang kadieu heula kasep, ambu teh hoyong ati uncal. Sumangga aku kahoyong ambu ku abdi bade ditedunan ayeuna kene. Abdi bade angkat jeung si Tumang ka leuweung. Atuh maranehna aripin, saprakna nepi ka leuweung teu acan papanggih jeung si uncal teh. Ret ka si Tumang. Tumang jigana maneh anu kudu ngagantian. Langsung we eta panah ditujukeun ka si Tumang. Slep, si Tumang paeh harita keneh. Sangkuriang teu apaleun yen eta teh bapana anu dipanah. Sangkuriang balik deui ka istana, nyaritakeun kajadian eta ka Dayang Sumbi. Ngadenge si Tumang paeh, Dayang Sumbi kacida ampun. Teu anta parah deui, Sangkuriang ditampel sirahna nepi ka pitang jeung diusir ti karajaan. Mang taun-taun Sangkuriang kumbara, akhirna nemu hiji awewe ngaranna Dayang Sumbi. Sangkuriang teu apaleun yen eta teh induna Dayang Sumbi anu awet ngora. Hiji poe Sangkuriang ngajak kawin ka Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kacida ngorejatna nalika nyimu pitak dina sirah Sangkuriang. Euleuh, geuning eta teh anak aing. Dayang Sumbi ngajukeun 2 syarat pikeun ngagagalkeun perkawinan eta. Anu kahiji nyieun situ, anu kadua nyieun parahuna. Dua syarat eta kudu anggeus sapeuting sateuacan hayang kongkorongo jeung balebat di belah wetan. Sangkuriang ngaluarkeun kasaktianana jeung ngumpulkeun para pasukannya. Sapeuting digawe nyieun situ jeung parahu acan ge anggeus hayang geus kongkorongo jeung balebat di belah wetan. Dayang Sumbi kacida bungahna, doana dikabulkeun ku Gusti. Sabalikna Sangkuriang kacida ambekna, eta parahu ditajong